Di ai santri mah paribahasana kieu dididik di gunung ngarah teu adigung, dididik di sawah ngarah someah cenah. Tah kitu wae ngaranna santri. Artina Artina teh kieu, jadi urang teh dididik teh supaya urang teh boga ilmu tapi ilmu eta teu ngajieun diri urang adigung kana ilmu. Dididik di sawah ngarah someah teh supaya urang masih keneh ayeuna handap asor DP ramah tamah ka sasaha gitu. Jadi kusabab urang jadi Nah, santri oge ngaji teh bukan berarti urang teh anu ahli ilmu, tah anu eta. ahli kasayanya. Tah eta. Oge da urang mah gering. Gering gitu. Sabab kunaon manehna kudu diingetkeun cenah ayeuna cenah cik tatangga maneh cenah kaluar di kobong teh cenah nya. Anger we cenah kalakuan cek kitu. Perubahan. Parubahan cenah kitu. Keun, yeuh lamun misalnya dibalikeun anu dipasantrenkeun